atau lebih petapan Jatisnanda anu janten sesepuh di petapan taya kajabi kakasih Begawan Suwanda Geni anu dina waktos eta dipun adep ingkang putra kakasih pamangsa mantri anu parantos nulih di pasandai
mangsanan utama bukan wayang tadi berdarah tunduk karena waktu nyucuk sahur tina galur di pamurih makmurna satu mukul hari keluk sepertos penjang bumi ibaratkan satagrana satra kertasna hayang grana kertasna hilang hayang bisa lami-lamingan nikah yang pegawan Swanda Geni kasih anak ama ya lenggahna caketan ama sono kaulanun kanjeng ama kaya bukti kersanaon dina waktu sadayana putra nampi panyal ogi anak hidup di sawur ku ama yang kiri dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok minang kabandungan manusia sok sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karang heuruh singhoy da geuning nu karasa jeung karandapan teh angin kadar ti pangeran ngan urangna dipurungkeun usaha jeung ikhtiar wajib usaha masyarakat ngalangkung kanjeng ama naon sababna pangna ama nyarita kitu hakim parantos netekeun moal aya hasil lamun eueuh sina moal aya sabab lamun rokok akibat ya jadi segala rupa hal kejadian moal aya kejadian apa sebab da ayeuna ama pangna nyarita kitu ama merhatikan hidup sok rajin belum jentul berang tega kana dahar atau kucing tega kana sareci nah ieu teh aya naon kaya nu dipikiran bisi hayang gawe ka mana bisi hayang boga jodoh ka urang mana sok pejakeun ka orang dicadas semua ngalamar make kue lah lamun kanjeng ama putra nuhun pisan kaya terterusan sapertos nu sok teu asa-asa sarana putra teh hoyong ngabdi ka negeri hoyong sabaraga ka negara nyata putra teh hoyong ulun kumaulah ka negara Maespati gitu ka Prabu Arjuna Wijaya kanjeng ama Wijaya menang lara Swanda Geni barang nguping kasauran tingkang putra bingung sareng rasa bingah na yakin ingkang putra telepat milih ananging bingung na iya Begawan Swanda Geni ngaraos berat di kantun tingkang putra
pada hak hidup karep hidup ngan ama rek nitip di mana anjeun hirup di lembur batur kade nitip jaga sikap ulah ujug ria sareng kaburnya lobakeun urang syukur ka nu maha kawasan imalan kaulan mun Kangjeng Rama iraha atuh hidup bade lumampahkan negara Maespati rupina mah putra teh moal di enyi pagetokeun Kangjeng Rama putra teh mumpung ayeuna sokrasnana pun rai nuju kulon kene putra teh hoyong ayeuna kene Kangjeng Rama bra atuh bra ini mumpung adi maneh sare kene yung buru-buru mumpung isu kene mohon atuh Kangjeng Rama rampung dauh tutas pangandika katiga kantun pinara ama piluyan ama bra ini bra Semantri tipayuneun ingkang Rama dangu-dangu ieu Raden Sokrasrana anu numek nugai dina pelemna ulah kleret kakencak sareng katuhu anu dipilarian nyaeta Bambang Sumantri tos teu aya ngantunkeun ieu Kang Mantri ama atuh ieu Sokrasrana lumpat ka ingkang Rama marak-marak wong Wiswana ya lanjut maneh teh deangan pengalaman keun da moal lila engke bakal balik deui alim ama ana hoyong ngiri ama teh nya pisan ka Kang Mantri ama ge apa sangkeun da moal lila engke bakal balik deui ka atuh ayeuna lamun ana milu ka Sumantri meureun ama karek jeung saha ama pan aya doma dipengker dua ayeuna kasih ali ana hoyong ngiri ka Kang Mantri ama permios di maneh ningakeun Sumantri maneh sing bijaksana Sumantri Sigradatan nira ingkang kawinani sigradatan nira ingkang warawahu kocak kocok pawontening ieu Bambang Sumantri anu panyarosanana tos katampil lakon gawe di nagara Maespati nanging parantos niki kewajiban sing saha saja anu hoyong ngudamakeun nagara Maespati nyaeta kedah kaduh jasa ka nagara sareng bangsa atuh ieu Bambang Sumantri nampi pancen ti Prabu Arjuna Wijaya nyatapikeun menuju ka nagara Magana anu dina waktos eta direncangan ku para narpati
Narpati Soda Narpati Liga Jati oge Narpati Surya Makatu Dekekan Tun Lurah Semar Badanaya Sapala Putra Pujan sehingga kakang silain gitu pulah jauh di rombongan ulah cing kakang silain ke dia gitu ya akang ayo kemuran ya cing perjalanan ya ke negara Magada cing capek we imah yang dia lagu ah baca cik Selamat pagi. Malam. Lain atas si cepot monyong. Hayam teh aduh aing mah. Orang lain teh boga ngaran atuh kieu-kieu oge nyeri hate disebut monyong. Pada boga ngaran panggilna teu ngaranna. Sadin. Aryan. Lain cenah kuring teh uing we ka Garut ting kumaha ieu teh. Cenah urang ayeuna karek ka negara Magada cenahnya. Balik moal. Ya bukan, eta. Oh ya kumaha nepi nanya. Ya irahannya. Masih gawe cenah. Men. Lain si garing rek pieu moalnya. Enggak berani ngomong. Anjing aing meluan. Lain kok gitu dok. Dia nggak mau bawa. Harus wae, jangan situ. Aduh, kebiasaan. Sare urang detik bisi nurutan. Justru aing oge ieu teh gara-gara budak leutik. Tadi aing panggil jeung budak leutik. Cenah geus di ieu sekolah TK. Oh, ditanya ku aing jang di mana? Sekolah. Kumaha cek budak Terus buat si budak kumaha aja. Si budak teh anjing aing bener 11. Aduh, jadi aing nurutan. Ulah ieu cepot jawala garengna, setikal kahareureuy bulu itu durungan nuan.
nyaeta Prabu Citrakada anu ngaraos bingah nampi pantosan ti nagara Maespati. Margi raja-raja di salawan negara rancang kaya negara magana badai ayakan karangsen upamitasan ayawai katantosan perkawis lamaran kadawij atuh ieu raja-raja diantawisna Prabu Marakajeng jigrah-jigrah ti kanggangan lir jalan metu saking ringking ala kerama kuidrah ka dia pempel ka dia pamparman ditanggap tumida ka dia bentrong aladir
di negara Magada bikin ngaresekeun ieu pacogregan bangsa Hapsigra Purnadewa. Bisa naon anjeun ayeuna ngalamar ka Citrawati tapi kudu ngalengkahan heula bugang kaula bangsat ieu sadayana raja-raja teu aya sakti mandraguna malihan gaduh pusaka paskara itu kayangan waktu ieu raja-raja bubar katawuran malihan satalih nama aya nu hoyong janten wawargian tapi hatur ieu lalakon sumantri ngenget dicekapkeun ka dieu urang tutup kembang tinetik sinebaran sari pelawang si bataka makin pintar belut makin kaluhur sama jangan incak palilahan jangan kemana-mana jangan kaserang buhay iya jangan pokoknya molotov iya alhamdulillah piagam piagam bahasa itu nak isian mah si atuh digawe heula saya itu nggak ganggu aja tuh. dan yang dijetot ya saya di sini lilin kiwali ya satu ganti teh pada pokan bunga kawanang tanda terima kasih atau piagam biasa piagam bisa digayekeun jasa mau PPKB motornya apa pengiringannya aku kemarin tentuingan orang teh pokoknya mah kabingahan di teh cai karasan aabay Pades bukan munggul kawenang sanes mung dalang hungkul iya jadi pada pokan munggul kawenang teh tempat ngabodogna jadi lihat di dalam yo tinggali apa yang ngajakan tuh padahal muncul orang mana jadi orang terkagum lain kireret penjual padon orang hidup udah kaya lihat di dalam kayak dari Parawiaga Karawita ayah oke ini jurusan lain Cicahem lain jurusan kawin iya siswa-siswi cobi ada
codot. Aing penyenyelin balai badot. Pokoknya mah daya salah sabios siswi di Padepokan Unggul Kawanan Putra. Si kurang tarosnya kurang taros. Cobi. Ambu naon nyebutna? Abdi mah bebas bade ambu, bade si entot, harus apa? Namanya si entot. Ya, si entot. Kas lami maguron di Padepokan Unggul Kawanan. Kareresan tilu jaman di dieu teh. Eta waktu yang begitu lama sudah bisa menguasai berapa lagu? Sok. Misalkan abang hoyong lagu naon sok. Urang baca Sarikaya. Sok can aya. Oh, lagu Leang. Can aya. Sok. Gandrung. Can aya. Puja. Tuh mau kitu lagu ayeuna mah di channel. Saya. Can aya. Ari eueuh tilu jam teh diajar teh geus bisa naon ku tingali ieu nu garelis tingali. Jangan malu. Jangan malu. Lain kok mun geus tradisieun kan ieu ge mun disaromo. Iya, tidak cantik. Hah? Kan aku mah sudah burit. Tumpakan. Burit. Pak Toding. Kita mah gerakan satruk atuh satruk kan satrik ieu. Netizen masih ada peserta Masih aya peserta masih di dalam rangka dina COD. Naon COD? Obrolan wayang. Carita obrolan dalang masih di MPP. Panteng terus. COD melong kaji. Aya kene dalam. Aya kene. Ya. Oh, kalau pamilon saya. Saya pesan AA Rama. Tepuk tangan. Rupanya kan netizen dulu nyakseni. Ya, oke. Terus orang ke mana? Apa ini tuh? Oh, iya. Kok lagi gerang deui. Pokoknya pantang terus si MPP official. Bray. Aduh, aing jadi. Aduh, aing